tapi ieu teh lain masalah naik BBM na. Urang bisa nyaho di Amerika, bisa nyaho di Australia, bisa nyaho di Eropa. Naik teh dunia, di Irak, di Iran, di Saudi Arabia. Ja BBM mah eta mah kelas-kelas internasional, tapi di urang kunaon di demo. Aduh, ngahalangan istiqomah. Karunya jasa, oh tumpangan daripada kenaikan iyalah. Aya unsur-unsur pribadi, etalah lamun eta dibejakeun moal dahsyat demo na kemari. Da iyalah aya tumpangan-tumpangan lain jang bangsa jeung negara. Satu sisi naik kudu, tapi di tengah-tengah naik jang pribadi, jang partaina, jang pribadina. Iyalah lu ditentang teh mantap kuari keur digodog, isuk page tobat tetep bae bakal naik. Mah teh lantaran dunia ieu mah internasional, nu penting ulah jang pribadina atuh, ulah jang partaina atuh. Eta ge kamari lamun beres mah henteu bocor atuh moal naon ngan aya dua anu teu kabagian. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Masih keneh debat nyaritakeun tentang kabangkawarahan ahli Mekah. Geus diajak ku leuleus tetep bae teu iman ku kasar gitu keneh, malah Kangjeng dianiaya, dicaci, dimaki, diciduhan Kangjeng Nabi teh, diarahan dek dibunuh, datang ka hengkang Kangjeng Nabi indit ti Mekah hijrah ka Madinatul Munawwarah. Kitulah sepak terjang Kangjeng Nabi dalam berjuang li'ilai kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah teh lain ngeunaheun sepanjang hidupna teu eureun-eureun perang Kangjeng Nabi. Panjang hirupna teu eureun-eureun dakwah Kangjeng Nabi, mantak urang sebagai penerus Kangjeng Nabi ulah eureun-eureun cak Kangjeng balighu anni walau ayah, sampaikeun sanajan saya. Dek ngeunaheun dek henteu aya geus disampaikeun mah sabodo bae tah mah. Urusan nurut jeung teu nurut lain urusan kiai, kiai mah urusanna sakadar nyampaikeun. Nurut teu nurut mah eta manyanggakeun bae ka Gusti Allah. Tah terus dakwah Kangjeng Nabi tetep ahli Mekah bangkawarah jasa dipimpin ku pemimpin anu luar biasa ngamusuhanana ka Kangjeng Nabi, pamanna ku anjeun ialah Abu Jahal. Bejakeun Muhammad, coba atuh berangkat kitu deulean tuh di negara-negara nu kungsi disiksa, siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bejakeun ku anjeun Muhammad, langit jeung bumi teh musaha kitu. Bejakeun kulillah, langit jeung bumi teh milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah geus tetepkeun terhadap zat Allah rahmat. Dedeuh jeung nya 100 nuturunkeun hiji, simpen masih 99. Allah ku rahmat hiji ge luar biasa karasana ku urang. Bejakeun Muhammad, rahmat aing nu agung teh ya ngengkekeun kana siksaan terhadap umat anjeun anu buang kawarah teu iman ka anjeun, lain deui jeung umat-umat nu baraheula. Masya Allah, urang manggeus tinggal nuhun bae ka Gusti Allah. Lantaran Kangjeng Nabi mah bungsu, Nabi nu bungsu Kangjeng Nabi mah geus deudeuheunana pohara Gusti Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, mun Allah teu nurunkeun rahmat jeung umat Kangjeng Nabi meureun hampir siksaeun kabeh wae. Sanajan urang henteu ngridit, sanajan urang henteu mabok, teu korupsi, pan di salingkungan urang loba meureun urang kabawa bae kuno kos kitu. Sedengkeun lamun Allah bendu ka hiji jelema, bendu ka hiji daerah, atuh nu bagus dan ge kabawa bae ka siksa. Mantap. Ku ayana rahmat Allah urang muji ka Gusti Allah kulisan alhamdulillahirabbil alamin.
bejakeun Muhammad ka ahli Mekah khususna umumna ke santero manusia walahu ma sakana fil laili wan nahar walahu tetep ka Gusti Allah walahu milik Gusti Allah walahu kagungan Gusti Allah ma sakana fil laili wan nahar naon bae anu menggon di jero peuting naon bae anu menggon di jero beurang mun tadi nyaritakeun samawati wal ardi patali jeung panggonan patali jeung tempat lamun kuari mah nyaritakeun beurang jeung peuting berarti patali jeung zaman berarti tempat di mana bae nu Gusti Allah zaman ge beurang jeung peuting nu Gusti Allah nu urangan kabeh Allah tempatna langit jeung nu ngeusianana nu Allah milik Allah dadamelan Allah bumi jeung nu ngeusianana dadamelan Allah milik Allah nu Allah kuari mah zaman berarti lantaran teu kaluar tina beurang jeung peuting besi majarkeun beurang jeung peuting lain nu Gusti Allah nu cicing di jero batin jeung beurang besi majarkeun lain nu Gusti Allah bejakeun Muhammad walahu masakana fil laili wan nahar nu Allah nu cicing nu menggon di jero peuting nu menggon di jero beurang baik nu cicing maupun nu usik-usikan nu cicing atau nu robah-robah nu Allah sing ade kullu syai'in syaqwa fahuwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu Allah pangeranna Allah nu ngademelna Allah nu bogana geus kulantaran Allah nu bogana wa huwas samiul alim atuh Allah teh maha ngarungu kana naon anu diomongkeun Allah teh maha uning kana naon anu dipigawe artina omongan-omongan manusia di mana bae Allah ngadengekeun omongan kuari nu kurang keur dicaritakeun Allah ngadengekeun omongan bahasa-bahasa Sunda Allah nyahoeun Sundana ge Sunda rawa kidang henteu nyahoeun bae kah kobok nyahoeun bae nyahoeun Allah mata teh ayeuna bahasa Sundana bahasa Bandung bahasa Sundana bahasa Cianjur bahasa Sundana Parahyangan Allah ngadenge kuari mah bahasana bahasa Jawa ndek bahasa Jawa Yogyakarta bahasa Jawa Pekalongan Solo atawa bahasa Brebes Cirebon atawa bahasa Mauk bahasa Koek atunya hon mah kadenge bae ku aro arep endi sira je nyahoan bae Allah ngadenge bae Allah teh wede karo sapa sira marene wih pantes teh bae giliran bae eleh ka Sunda mengkonon sira mah tak eta Allah ngupingeun gua di bahasa Melayu Melayu sepatan atunya Melayu bolang gua mah nyariin egok di sini lu teu make gok tah eta nu hebatna make gok doang oh gua udah puyang nyariin lu kesana kemari egok di sini lu eta bolang eta kos kemana itu si anaknya dari tadi kagak ada gua lihat-lihat aja ke pasar iya tuh kagak bilang sama gua sepatan sama kos gitu percis sama sepatan atuh iya atuh kepengen mah atuh bebilang tuh kagak bebilang sepatan sama kos gitu kagak bebilang ya tuh anak atuh kan bebilang mah gua mau ngirim-ngirim ya kagak ada dari tadi gua liatin percis eta sepatan kos gitu eta kamu Melayu mah nu tadi teh ada lain deui Masya Allah eta Allah ngadengeun teteh aju bahasana bahasa Inggris atuh ngadengeun where do you come from atuh nyaho atuh ngadengeun Allah teh Masya Allah atuh ngadenge Allah teh tah ngadengeun Allah teh kuari mah bahasa Arab ngadenge seluruh bahasa di Indonesia kadenge ku Gusti Allah jeung kanyahoan ku Gusti Allah bahasa di dunia kadenge ku Gusti Allah naon nu diucapkeun ku urang kadenge ku Gusti Allah ulah majar teu kadenge boro-boro nu diucapkeun kakarak nu dikretegkeun di jero hate ge geus kanyahoan ku Gusti Allah al alim bima yufalu nyahoeun kan naon nu dipigawe
urang kuari keur aya di tempat hiji tempat yang pamajikan aja urang main mata urang teh ti pamajikan mah teu kanyahoan jadi tukang Allah mah nyahoan cak Allah ye teu budak jeung main mata segala sakitu ge ustad masya Allah kanyahoan teh ku Allah teh dek naon bae kanyahoan urang ti peuting sare Allah apalin urang ti peuting maca Quran Allah apalin urang ti peuting zikir Allah apalin urang ti peuting tahajud Allah apalin masya Allah nyahoan kajen kumaha ge eueuh nu teu kanyahoan langit jeung bumi nu Gusti Allah berang jeung peuting nu Gusti Allah nu cicing ti jero peuting jeung di jero berang nu Gusti Allah Allah teh maha ngarungu maha uninga asana cukup jang sieun ka Allah mah ku sakitu ge cukup jang sieun ka Allah mah lah aing mah teu kanyahoan ieu ku sasage ku Allah mah pan kanyahoan samarukan kumaha ya Allah ya Rabbi mendak aya hiji murid bebeja ka guruna mama kulan abdi mah ieu teh teu daekeun hebat bae ibadah ti peuting teh teu daekeun hudang teu daekeun tahajud ti peuting oh eta teh teu kudu dititahan ku guruna taksakeun tahajud mah bagus teu kudu lantaran geus nyaho sebab nu nanyana ge sering ngaji atau kiai tah berarti naon tah cek guruna berarti nu encan aya ge kayakinan di jero hatena ieu mah kudu dibere kayakinan sebab nyahoeun tahajud teh ieu teh kitu ganjaranna pohara tafakur teh pohara ganjaranna muraqabah teh pohara ganjaranna maca Quran ti peuting teh pohara atuh lain teh nyahoeun ja kitab kunyana geus diwawalkeun ka jero hatena dibabawa kunyana baheula teh kitab teh ngan kuari bae diganti ku map barang asup Golkar kuari beda ya barang jadi MUI kuari jadi lain deui tapi eta nyana bebeja ka guruna ulah dicaritakeun ganjaran tahajud geus nyahoeun ulah dicaritakeun kahebatan tahajud lantaran geus nyahoeun ieu mah nu can aya ge kayakinan geus cek guruna teh bisa sia cicing heula di dieu lamun sia teu bisa moal naik-naik kudu cicing heula tuh di dieu jeung mama sabaraha poe mama atuh henteu aya target kos kieu mah datang ka sia daek tahajud bae jipan kitu amat mah atuh ieu mah ja aing mah ka sia teh geus pan sia teh geus masantri di dieu 10 mun aya 15 tahun mah atawa geus ngaji di mamana nganu encan teh ilmu yakin geus ku mama dek dibere ilmu yakin ilmu yakin mah atuh kudu nuturkeun teu bisa teu nuturkeun mah henteu bisa lamun teu nuturkeun moal boga kayakinan sang kirang kiai hebat jasa ilmuna teu nuturkeun moal boga kayakinan ja kayakinan mah ayana nuturkeun guru mutabah syekh kakarak ge bakal boga yakin lamun sia teu daek nuturkeun moal boga yakin datang ka mamana wirid ku sia Quran wirid ku sia zikir tapi sia teu nuturkeun moal boga yakin mun sia aya waktu tuturkeun mama ayo atuh tuturkeun sare ti peuting es bareng yang mama es udang jam hiji udang diudangkeun ku mama salat 2 rakaat es deui ngan 2 doang mah 2 doang geus loba omong sia 2 bae es deui geus es deui jang naon sia tahajud ge loba tapi teu boga kangeunahan mah naon hartina atuh mending 2 bae heulanan ieu jang ngeunaheun nuturkeun guru mah nya aing masuk maksa-maksakeun di imah mah wah maksa-maksakeun capek ibadah kos kitu mah isukna es deui jam hiji diudangkeun deui 2 rakaat deui kan mah aduh 2 rakaat deui bae loba-loba 2 rakaat mah ngeunaheun deuk 4 bae ulah 2 bae heulan potongan sia mah kos itu 2 es deui bae sebab sia mah es jeung salat hebatan ya mah salat ngalamun pan sia mah Allahu akbar sekupi koneng mantap cak nyana teh bareubeu teh waduh kos kitu kan heueuh mama 2 bae sebab sia mah salat sia mah eta doraka
sia mah istighfar teh doraka ka Gusti Allah, salat teh sia mah nyeun doraka, dudu naon salat teh nyeun doraka. Eta lamun kadangin nu ku karak salat mah paneta pan kitu amat nya. Pani mah tahapan lain deui deuk ngayakeun yakin. Jadi lain deui kudu kakarak mimitian salat, beda ieu mah geus beuki salat mah ngan encan boga yakin. Kita nuturkeun heula. Geus meunang sababaraha poe kakarak tengah peuting teh diomong. Lain salatna nu penting mah ceng berpikir da sia. Lamun urang ti peuting teh hees ai hees teh akur jeung nu paeh. Hees eta adalah akur jeung nu paeh cek ahli tarekat. Geus lamun sia hees ti peuting sia teh keur paeh berarti. Kuari senang henteu sia cak malaikat teh diomong tuh. Si itu mah di jero kamarna paeh. Senang henteu sia diomong kitu ku malaikat. Kudu embung, lamun embung hudang bae ulah salat. Hudang bae sia. Abeh cak malaikat tuh hirup. Hirup ternyata komo nu handap menghirup jasa tamaja. Cak malaikat malah heulaan handap ja. Asal ulah disebut paeh ku malaikat bae lantaran malaikat mah pan henteu nyahoeun ku kumahana. Malaikat mah henteu nyahoeun teh malaikat mah kadeureuna bae hees paeh ku malaikat mah kitu ja. Hirup berarti lamun hudang hirup. Nah ieu mah malaikat teh lamun kadeuleu ku malaikat sia keres paeh berarti malaikat bae nyebutkeun paeh ka sia teh lantaran sia ngagoler bae kerek resep henteu sia kitu heula. Jatuh embung atuh embung mah hudang mah sia ulah salat hudang bae heula. Kitu ya tuh yakinkeun hudang teh ya disebutkeun ku malaikat keur hudang mun keur paeh mun keur hees paeh. Beres di jero kamar mah hees teh keur ngaji hees modar teh. Loba teuing uduk eta mah. Aduh, cek nu hees kaget aing sial. Masya Allah. Tah lalaunan heulanan hudang. Pikiran teh lain ka ibadah. Lain ka ibadah, pikiran teh begitu hudang. Aing teh ku malaikat ieu teh keur disebutkeun hirup tengah peuting teh. Sakitu bae heulanan. Dibere ilmu ku guru teh. Begitu ndek hees, cek malaikat aing paeh berarti. Hudang deui hirup aing. Hirup malaikat ya hirup. Kitu bae heulanan. Ilmu yakin teh hesena teh kos kitu. Lain ibadahna der ibadah mah babari bae, der zikir mah babari bae, tapi supaya karasa Allah teh deukeut, supaya karasa Allah teh nyahoeun, supaya karasa Allah teh maha uninga, maha ngarungu. Tabun urang keur ngaji kieu mah Allah teh maha ngarungu nya. Allah teh maha uninga sumuhun. Balik ka imah nonton TV deui. Eta teh pan eueuh ngarungu Allah. Uninga Allah jalamun urang asa didengekeun ku Gusti Allah. Allah teh asa dikajahokeun ku Gusti Allah moal nonton TV. Moal tanu mantak eta teh nonton TV ieu maksiat jeung nu sejana eta teh karena boga rasa teh dideleukeun ku Gusti Allah jeung teh didengekeun ku Gusti Allah. Padahal walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Kuari manggeus bisa penting teh asa di hudang asa hudang bae cek malaikat hudang cek guruna teh mun maneh hudang Allah nyarita ka malaikat ya malaikati unzuru ibadi deuleu ku maneh hamba-hamba kaula tuh nu di kamar nu keur hudang tuh nu di kamar di masjid di mushola tuh nu di gunung, tuh nu di leuweung, nu harudang. Deuleu unzuru ya malaikati unzuru ibadi. Deuleu ku maneh nu harudang. Cek malaikat entos katigali ku abdi nu harudang teh. Tah cek Gusti Allah aing deuk mere rahmat ka jalema nu hudang ti peuting. Rahmat eta teh bakal karasa ku nyana asa deukeut jeung aing, asa ngadenge.
asa didengekeun jeung asa dikanyahokeun bagi jelema nu sok hudang wahai malaikat bawa ye rahmat aing dibawa ku malaikat ka jero kamar trok 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 Assalamualaikum nya di jero kamar pocong aja nu beres ya beres aduh ai nu borangan mah kitu tapi teh urang nangis sayang hudang ilham masana ilham tuh malaikat petilok assalamualaikum tada si mbak tun tedek perasaan aya lain moal kadeuleu pan malaikat nu kadeuleu ku urang lain malaikat jin urang lamun deuleu malaikat moal kuat moal kadeuleu ku urang naon nu kadeuleu di jero kamar lain malaikat jin tah mah mentak loba nu laporan ka kolo duh cenah kula keur penting mah manggihan jelema nu make jubah naon eta ke jin banyak kiai malaikat tajin jin moal kuat potongan sieun dulu malaikat moal kuat ka karakter urang Karawang geus siang geus teu kuat kumaha dulu malaikat moal kuat gitu lain jin tah jin yakinkeun jin sing ade ulah pajar malaikat sombong sia jin moal malaikat mangkeseut datang perasaan lain deui kok ieu suasana seungit atawa plong eta lah malaikat keur nurunkeun lain deui nyulusup ka jero awak ngeunaheun perasaan mulai salat eta hampang Allahu akbar asa didelekeun ku Allah asa didengekeun ku Allah Allahu akbar ku ari mah geus boga perasaan tah nah iyalah guruna geus nyahoeun lantaran guruna mursyid lain haji mursyid panggil isuk-isuk ku guruna ceng gade ceng kira balik cek balik mama balik geus teu kudu naon balik sia geura ibadah geus sadaekna sia tamah deuk salat 2 deuk 4 deuk 6 sadaekna sia kumaha datang ka imah bae balik geus nyahoeun guruna lantaran geus diturunan rahmat nah datang ka imahna teh masyaallah ngeunaheun hudang ti peuting teh ngeunaheun bahkan nalang geus jeleuan jam bae geus waktu dahar tan can ieu si jam sakit jalan jam bae jam 9 jam 10 aing kudu hes antara jam 12 kudu hudang nyana teh geus nikmat jasa teh hudang jam 1 atawa jam 2 teh bae hudang ngeunaheun jasa Allahu akbar asa jeung Allah setiap urang ngomongkeun Allah teh ngadenge Allah teh uninga urang keur nyebut Allah teh urang keur nyebutkeun Allahu akbar Allah ngadenge ngeunaheun jasa Allahu akbar Allah ku ari mah geus sadaekna salat teh Allahu akbar geus tadi itu mungkin 2 mungkin 4 mungkin 6 mungkin 10 mungkin geus teu karasa ngeunaheun jasa lantaran geus aya yakin nah iyalah sami'na Allah karasa ku awak urang alimna Allah karasa ku urang geus urang teh asa dina lautan sama Allah lumpat ka mana bae asa di lautan sama teh hatina ngadenge ka mana bae urang teh asana aya dina sama Allah keur dinu lojebal jelema urang didengekeun aya di lautan ilmu Allah kanyahoan eueuh nun teu kanyahoan ku Gusti Allah lantaran langit jeung bumi do Gusti Allah berang jeung peuting nu Gusti Allah nu ngeusian berang jeung nu ngeusian peuting teh atuh eta teh gonan nu Gusti Allah sementara Gusti Allah teh sifatna as-sami'ul alim maha ngarungu maha uninga contona mun geus boga yakin cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis begitu dek dibalangkeun ka sene jol bae malaikat Jibril cek malaikat Jibril coba bejakeun ka kula besi dek minta tulung cek malaikat Jibril ala kahajatun apa gak boga perlu boga hajat cepat kula rek laporan ka Gusti Allah jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim ya Jibril amma ilaika fala ka Gusti ka anjeun mah teu butuh saeutik-eutik acan anjeun ngan ngaran doang Jibril tetep makhluk Allah kula ge Ibrahim makhluk Allah sawa sia makhluk Allah aing makhluk Allah teu perlu bantuan sia Jibril khusus aing mah ka Gusti Allah mane aing dek dibeuleuh mane dijadikan Allah geus nyahoeun ka aing indit sia Jibril masyaallah
cak malaikat Jibril kakara kemanggi aing jelema kos kieu weh teu pohara jasa ieu mah budak pohara jasa jelema coba urang wa kakarak deui aduh ma abah coba sugan boga bantuan coba urang mah teu boga yakin orang bila perlu sakompi 20 turunkan ke bejatake jangan hadangan orang teu boga yakin tamah deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim meme aing dijadikeun manusia meme diturunkeun ka bumi geus aya ieu teh di Lauhil Mahfuz aing bakal diasupkeun ka sana ku Raja Namrud andai kata paek geus aya tulisanana cenah teu paek aing ku geus aya tulisanana nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah indet sia Jibril aing teu kapake cek malaikat Jibril teu kapake aing ya teh yakin masyaallah ilah wa huwas samiul alim kitu heula tah dina ilmu tarekat lain langsung zikir bae babari zikir mah tapi nuturkeun guruna tuturkeun helanan geus lamun urang ningali dina kitab Jawahir eueuh jelema nu jadi wali teu nuturkeun guru moal aya jelema nu jadi wali teu nuturkeun guru tetep bae guru teh boga dedengean engke ge lamun aya nu nuturkeun ka guru si anu nyahoeun guru teh oh iya nu teu nuturkeun nyahoeun geus eueuh masalah nuturkeun jeung teu nuturkeun ka guru mah eueuh pangaruh ngan naik darajat nu nuturkeun teu naik darajat nu teu nuturkeun bila perlu ku Allah langsung dibeslakkeun kitulah dina ilmu kawalian mah urang teh ngeri jeung urang teh sieun jeung ngeri nah ayana bahasa sapa teh eta teh bahasa ti wali ngan wali mah taranya apa mun aya kiai sia teu nurut ka aing sapa sia ku aing sapa deui habak ndeh kakarek jadi kiai bae ge sapa deui sia ku aing main sapa-sapaan geus murid jeung masalah tapi lamun jeung wali bahaya nyapana geus lain kunyana langsung ku Allah man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harab Allah langsung nu ngarusakna sebab naon dirina geus boga rasa sami sama Allah geus aya di dirina alim ilmu Allah geus aya di dirina lempang ka mana nyana asa ngojay di sama Allah lempang ka mana nyana asa ngojay di ilmu Allah eueuh kasieun geus aya yakin hiji be Allah nu selalu aya di jero hate Gul waliya bejakeun ku anjeun Muhammad gali megagor Allah anata kasalian Allah atakhibu waliyan kaula ngajadikeun pangeran anu engke kukula disembah sedangkeun pangeran teh fatiri samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi wa huwa yutimu Gusti Allah teh anu ngarizkian walayu kamu jeung teu dirizkian Gusti Allah mah bejakeun maknya kudu kasalian Allah nyieun pangeran sesembahan teh sami nu nganyieun langitna Allah nu nyieun bumina Allah teu mungkin atuh kudu nyieun pangeran kasalian Allah manat lata jeung uzama lain pangeran eueuh dongengna patung nyieun langit eueuh dongengna patung nyieun bumi dan nu nyieun Allah mah kafir ge ketika ditanya saha nu nyieun langit jeung bumi kul Allah nyana ge ngomong kitu sasaha ge boro-boro urang kafir ge Yahudi ge nyaritakeun nu nyieun langit bumi mah Gusti Allah manya kudu nyieun pangeran sesembahan salian Allah sementara nu nyieun langit jeung bumi teh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala geus ulah nyieun pangeran salian Allah dalilna lantaran Gusti Allah nu nyieun langit jeung nyieun bumi anak Allah nu nyieun langit jeung nyieun bumi atuh Allah lah nu jadi pangeranana geus nu nyembah ka pangeran berarti hak nu teu nyembah ka pangeran henteu hak wa huwa Gusti Allah tayyutimu anu ngarizkian ieu urang mimiti rizki ti eueuh diayakeun ngaranna rizki ijad kemudian kuariku urang teh diurus ku Gusti Allah ngaranna imdad
ayat tadbir ieu teh dirizkian ku Gusti Allah urang teh bisa neuleuh mata urang bisa neuleuh lang sabelah dunia ku urang begitu dibuka mata urang kadeuleuh bisa neuleuh kemewahan-kemewahan keindahan-keindahan dunia wari ku Gusti Allah dek dicabut saeutik-saeutik umurna geus 50 tahun cabut saeutik Quran geus teu kadeuleuh hadis tulisanana geus teu kadeuleuh tapi ai awewe anu bahenol mah kadeuleuh keneh teu kadeuleuh ge Quran kiai cenah geus teu kadeuleuh jasa ya huruf Quran hese jasa ai irung mah kadeuleuh keneh nu putih jeung nu hideung bisa ngabedakeun lain bisa daun nu gelis jeung nu goreng wah teu mah bisa wah ieu aki-aki bloon ieu Quran geus teu kadeuleuh geus dicabut nikmatna ku Gusti dicabut ditambah deui teu kadeuleuh geus tinggal sora doang kula saya bah Syaudinnya katenget bah lain katenget kadenge sora ku aing sia oh sia bah sia Zarwitinya emang tenget gitu ka kula lain tenget kadenge sora oh kadenge sora geus teu kadeuleuh mata dicabut ku Gusti Allah ku ari ceuli dicabut kadengean teh kemari mangeuneuh samun ngadenge melodi Oma Irama waduh masyaallah ku ari geus teu kadenge ngadenge muamar ngeunaheun ku ari geus teu kadenge ngadenge mukmin geus teu kadenge le padat ngomong jeung nu padat nyana wandeng hoyong sorangan bae nyana ngomong kudu didengekeun we urang mah teu kadengeun ku nyana kerok jasa jeung nu torek mah urang heuai pajar nanya-nyana malah urang heuai oh tadi itu teu beres teu torek mah aju jelema ngalojokkeun di heuai deui cek sia heuai nya heueuh sugan aing nanya aing heuayan bae teu kade ngomongnya nangis dah teu kadeuleuh teu kadenge cenah umur sabaraha lagi 65 umur dari na keneh aidar matungeun nganu teu asdas mente teh teu kuat cenah kana teh jengkol teu kuat segala siki asem jengkol atuh teu kuat si kurangan ari jeung pamajikan sarekan ge boro-boro ngadu tonggong we ka belah dieu sente dicabut ku Gusti Allah geus tah geus eueuh nanaonan tah mah hirup tah mah mata geus eueuh deuleu ceuli geus eueuh denge ambeung geus kurang atuh rarasaan kitu keneh boboga anu handap geus teu hudak geus leuleus bae geus dah ieu geus tah geus moal kebal deui mangkos moal kebal deui geus siap kudu meuli boeh sorangan kudu nemen ieu mah geus kudu meuli boeh sorangan moal kebal deui tah eta teh ya di Allah diurusna aya jelema nu dedeleuan normal bae atawa aya nu teu normal ke dinormalkeun deui kitu keneh dedengeanana teu normal ke dinormalkeun deui kitu keneh kitu bobogaanana dan lain sebagainya Allah nu ngurus awas wa huwa yut'imu wa la yut'am nu ngarizkian baik rezeki dahar rezeki tanaga rezeki deuleu rezeki denge rezeki tanaga dan lain sebagainya Allah nu mere nu matak urang bersyukur ka Gusti Allah bersyukur teh ya lain ngomong alhamdulillah eta mah bersyukur lugawi eta mah kos kitu mah urang Bandung da sok ngarita alhamdulillah boga anakku bager-bager tein beuh pohara jasa kumaha kitu ka bageranana ai ka bageranana mah unggal bulan kikirimanana kopi 1 kilo gula 1 kilo rokok kalo sok ieu luar biasa budak tu soleh teuing teh si anak asok salat salat betilok nyana bersyukur syukur lugawi nyebutkeun soleh ka anak pedah ngiriman kopi jeung gula jeung rokok kalo gentong tapi ai henteu salat mah pancak agama mah henteu soleh
tapi kunyana disebutkan soleh tak nu adina macaknya teu soleh padahal masuk salat nu adina mah salat tak getol ya jelok mere kopi teu soleh cakna eta di Bandung kos gitu eta kos gitu atuh di Cisoka ge sarua bae eta lain kitu gunakeun ku urang ieu tanaga urang Gusti abdi dipasihan tanaga ku Gusti tanaga abdi rek dipake ngabakti ka Gusti pakai ngaji ku abdi rek pake salat ku abdi tah eta teh ngabaktikeun tanaga ka Gusti pake ngabdi ka Gusti salat abdi bade nulungan Gusti ka agama Gusti abdi meboga tanaga doang di lembur abdi keur ngabangun masjid duit abdi mah teu boga nanaon teu boga ngan boga tanaga ku abdi dek diabdikeun tanaga abdi pake ngaluhurkeun agama Gusti melalui tanaga abdi tanaga dek dimanggakeun yeuh jang ngaluhurkeun agama Gusti mawaan naon nu diperlukeun ya Allah ya Rabbi da eta teh kos karari itu teh hese jasa tanaga mata Gusti mata abdi teh pake ibadah ka Gusti nilaian Quran guys puyeng nilai Quran ya puyeng ya nilai Quran guys kunang-kunang nilai kitab geus sarua bae pamajikan ka desa aya naon ka kadieu juk ka dihareup deuk naon tuh aing deuk ibadah pan ibadah sih neulekeun banget si aing nilai Quran aing kesal bawa kitab kesal neulekeun batur mah nya nela banget siapa geus mandi encan robek meureun siapa tan neulekeun pamajikan eta teh ibadah jadi atuh geus neulekeun pamajikan ih cok pamajikan isin itu diduekeun atuh siana deui ibadah neulekeun aing atuh daripada tinggal cak incu itu keur naraon ulah saya ibadah mah tuh kos kitu bae dah manyaing kudu nyeun pangeran manya kaula kudu nyeun pangeran salian Allah mah sedangkeun Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi nu mere rezeki nu teu bisa aya nu ngarizkieun ka Gusti mah da Allah nu merena kul bejakeun ku anjeun Muhammad ini umirtu sanyana kaula diparentah an akuna supaya kaula aya awal man aslama pangheulana jelema nu Islam ka Gusti Allah min hadhil ummah pangheulana kangjeng teh lantaran kangjeng nu diutus jadi rasul Allah ku Allah subhanahu wa ta'ala kul bejakeun wa qila la takunanna minal musyrikin ulah aya anjeun Muhammad termasuk jelema nu musyrik bejakeun ku anjeun Muhammad ini akhafu in asaitu rabbi senyana kaula sieun ka Gusti in asaitu lamun kaula maksiat lamun kaula nyulayaan mun kaula teu ngakuran rabbi ka pangeran kaula bi ibadati ghairihi ku ngaibadahan salian pangeran sieun azab yaumin azim siksa anu pahara gedena iraha wa yaumul qiyamah engke di poe kiamat kuari ma ala kadar bae cek Gusti Allah bejakeun ka Muhammad dibejakeun ka Kangjeng Nabi umat anjeun ma ala kadar bae supaya nyarahun bae mun maksiat eta disiksa di zaman baheula teu ka zamanan di zaman urang dibere Aceh tsunami siksa ti Gusti Allah Yogyakarta gempa siksa Galunggung Bitu siksa banjir bandang siksa termasuk ieu angin beliung eta ge siksa jeung berbagai-bagai siksa dengan ala kadar bae cak Gusti Allah tamat teguran ti aing supaya umatnya nyahoeun timbul ti mana coba eta angin menang saha eta coba eta angin kok eta angin ngarusakna teh dipilih-pilih coba hayuh belah dieu mah dilengkah ku angin nu di dieu dirusak nu belah dieu dirusak di dieu dilengkah deui ka dieu dirusak hayu coba pikir ku sia haju angin sanggeus rusak ka mana deui eta angin engke meunang sababaraha poe timbul deui eta angin bejakeun ka umat anjeun Muhammad saha tanu nyieun angin coba nyieun teknologi anti angin Jepang nyieun teknologi anti gempa begitu dibangun ku jana 40 begitu 40 naon kitu ngaranna 40 tingkat anti gempa dibejakeun ka dunia ka Amerika dibejakeun
ke Eropa dibejakan bahwa kami telah mampu membuat anti gempa. Yo, gedongna beres kabejakan, isukna berebet buah kabeh ku gempa. Anda kumaha deui? Jembari anti angin blue dijieun ku Amerika. Begitu beres nyieun anti angin, tornado datang ke Amerika. Ribuan bangunan buah kabeh jeung ratusan manusia. Nu mantak begitu urang gitu kena tsunami, Amerika maksa ka urang supaya urang meuli alat-alat anti gempa. Hampir dibeli, tapi Gus Dur bilang gak usah. Siapa yang bisa menghentikan gempa? Gak usah. Gus Dur nentang. Gak usah, gak ada itu. Di negara lagi acak-acakan. Beresan negara behelanan. Jepang ambruk anti gempa, anti angin, ambruk baik. Cek Gus Dur nggak ada, nggak usah. Ditentang ke Gus Dur, alhamdulillah. Lamun eta dipaksakan, masya Allah. Tah wari mah sanu bisa nentang pemaksaan seperti kuari bagi. Adapun iya naik bensin internasional, bensin mah naik BBM internasional. Di urang geus sebenarnya mah kudu naik bensin teh, teu naik mah moal saimbang. Tapi iya teh lain masalah naik BBM na. Urang bisa nyaho di Amerika, bisa nyaho di Australia, bisa nyaho di Eropa. Naik teh dunia, di Irak, di Iran, di Saudi Arabia. Ja BBM mah eta mah kelas-kelas internasional. Tapi di urang kunaon di demo. Aduh ngahalangan istiqomah. Karunya jasa, tumpangan daripada kenaikan iyalah. Aya unsur-unsur pribadi. Etalah lamun eta dibejakeun moal dahsyat demo na kemari. Da iyalah aya tumpangan-tumpangan lain jang bangsa jeung negara. Satu sisi naik kudu, tapi di tengah-tengah naik jang pribadi, jang partena, jang pribadina. Iyalah lu ditentang teh, mantap kuari keur digodog. Isuk page tobat tetep bae bakal naik. Mah teu lantaran dunia ieu mah internasional. Nu penting ulah jang pribadina atuh, ulah jang partena atuh. Eta ge kamari lamun beres mah henteu bocor atuh moal naon ngan aya dua anu teu kabagian. Atuh kurang hebat jeung na SB mun bebeja heula mah ka dieu bagian habak. Eta kos kitu tah teu bisa henteu teu deh kumaha henteu naekna teh mah. Dia BBM mah eta mah nu ngendalikeun ge PBB atuh. Pasti kudu naik bae. Mau tidak mau komo negara urang mah. Negara berkembang diteken. Nu urang titah dijualna ka urang, dimahalkeunna ku urang, untungna jang nyana. Peureuss aing mah ngadengeunna ge. Kos kitu tah, masyaallah. Eta kakarak BBM encan kayu, encan besi, encan logam-logam anu lain. Masyaallah. Encan emas. Ya Allah, nu mantak emas ambalayah ke kuari ka dieu. Eta gara-gara naon? Diantepkeun ku Amerika ge emas nu eta mah bodoh. Jadi urusan ku Amerika emas eta mah, lantaran emas eta mah sok ngising. Allah karim do. Ini akhafu inna syaitu rabbi azab yaumin azim rempan jasa cek Kangjeng Nabi. Mun kula nyulayan ka pangeran dengan ngaibadahan salian pangeran yakni salian Allah, siksa meureunanan sieun jaga di poe kiamat. Jadi engke mah tetep bae di poe kiamat mah bakal disiksa mana nu iman ka dieu ye tempatna, mana nu teu iman ka dieu ye tempatna. Lamun urang mata hate urang nyimpleng ka alam nu itu, masyaallah inggis jasa. Mata urang nu ieu mah bisa neuleuna dengan sakadar sakieu bae. Mun kahalangan mamalah mah teu luas. Mun teu kahalangan kakarak sabelah dunia cek Imam Ghazali. Urang eueuh hahalang sabelah dunia ku mata urang kadeuleu. Ieulah keistimewaan rezeki Allah terhadap mata. Tapi lamun kahalangan terbatas. Tapi mata hate di jero kamar tertutup. Coba ge deuleukeun mata hate urang. Aing paeh dicabut nyawa. Deuleu ku mata hate. Di mana bakal paeh teh? Di kasur, di rumah sakit, apa di imah tetangga, apa keur nyaba ka daerah? Paeh teh kos kitu. Impleng. Mata hate deuleukeun ku sia cek Imam Ghazali. Cabut nyawa teh. Aya hiji barang anu didamelna ku Gusti Allah teh ati heula.
kemudian saenggeusna aya terusak roh ngaran didamelna ti heula di alam jabarut alam lahut engke diturunkeun ke alam jabarut diturunkeun ke alam malakut diturunkeun ke alam nasut kuari urang keur aya di alam nasut alam nu panghina-hinana alam nu pangrusak-rusakna ieu roh dijieunna ku Gusti Allah ti heula tapi geus moal rusak deui ka dituna diasupkeun ku ari ka awak urang isuk pageto dicabut di awak urangna dipiceun engke ka leuweung dikubur sapoe 2 poe saminggu ngagedean 15 poe bitu ngeus hancur tidinya teh tinggal tulang belulang rayap bilatung teu saha kecuali jelema nu talar Quran kecuali jelema nu bisa ikhlas ibadahna kecuali jelema nu ngamalkeun ilmuna magahan ngajina ikhlas iyalah dijamin ke atawa nu sering maca yasin atawa memeh maot maca surat tabarok tak iyalah aya jaminan teu daekeun ke bilatung di jero taneuh begitu dek di dahar aya tabarokan cak bilatung panas neangan tatanggana bae atuh ngambrek ka tatanggana kadinya teu daekeun. Nah tapi roh naik lamun bagus naik ke alam malakut deui naik ke alam jabarut naik ke alam laut naik teh lain ulah dicaritakeun naik kos gitu lain ieu mah bahasana bae naik padahal mah kuari ge ye kuari urang di dieu ye lamun urang diangkat jadi wali dibukakeun hijab kasab tek aya di alam malakut henteu kudu naik ka luhur langit sebab malaikat teh kuari di dieu loba jasa ye malaikat jin ge loba nu milu ngaji jin loba jasa jelema nu kos jin loba desareuna nu kasurupan jurig tah urang dibuka tek alamna alam malakut urang dibukakeun hijab aya di alam malakut lain urang kudu naik ka luhur langit eta mah bahasa bae naik deui urang alamna urang cicing bae di dieu tek naik ka alam jabarut bahasa naik teh lain kudu teterekelan lain manya urang teterekelan naik dah kapanggih jeung Allah teh di langit burung lain kitu ja Allah ma walahu ma sakana fil laili wan nahar Allah ma nu boga bumi nu boga langit nu boga peuting nu boga beurang nu aya di jero peuting nu aya di jero beurang nu Allah lu mantak wali Allah mah teu kudu ka Mekah cak daun ka Mekah naon atuh ja bisa ka Mekah asal dibukakeun bae hijab trek naik ngalengkah datang ka Mekah ini naon kudu make jeung naik kapal-kapal sagala jadi deukeut Mekah mah salengkah doang plek datang ka ditu ka Mekah salengkah doang datang ka Banten jadi deukeut dideuketkeun teh Baitullah teh tah eta teh geus hese jaritakeunana emang aya nu kos kitu atuh aya jasa coba cenah kiai saurang bae coba pangnuduhkeun di dieu mun aya coba aya teh eueuh mal bejakeun ku aing aing ge teu nyaho Masya Allah ngan tetepnya nak Mekah bae walaupun bisa kos gitu dituntut mudatil amri can gugur tetep bae wajib jana melalui syariat sanajan bisa nyana salengkah sanajan bisa nyana hiber tetep bae mun nyana geus disod teu ka Mekah tetep bae ditanya ke ku Gusti Allah wajib bae tetep make pelaturan syariat nah iyalah siksa di akhirat yusraf anhu sahajelema nu dipalingkeun ku Gusti Allah dipengkolkeun ku Gusti Allah kita siksaan dia jelema tina poe kiamat tina siksaan na faqad rahimah beuh pokona mah jelema nu di akhirat ieu kakeunaan ku rahmat Allah jelema nu di akhirat dipalingkeun tina siksaan berarti meunang rahmat iyalah wa zalikal fauzul mubin jelema etalah nu meunang kebahagiaan keuntungan anu luar biasa nyata jelasna di akhirat ketika jelema ditimbang dihisab kemudian nyana dipengkolkeun tina siksa salamet tina siksa etalah nu meunang rahmat Allah faqad rahimah Allah ngarahmatan etalah jelema nu beruntung jasa iyalah dalil bahwa ka surga teh lain ku amal ku rahmat Allah kana neraka teh lain ku amal ku adil Allah sebab dalilna ieu tah may yusrab sabai jelema nu dipengkolkeun anu tina siksa yauma idzin jaga di poe kiamat
dispengkolkeun tina siksa yana disalametkeun tina siksa Gusti Allah faqad rahimah etalah nu ku Gusti Allah dirahmatan kakenaan ku rahmat atuh bakalna engke nyana diasupkeun ka sorga Allah lamun geus dikasorgakeun ku rahmatna wa dzalikal fauzul mubin etalah jelema nu boga kabahagiaan kauntungan anu luar biasa nyata jeung jelasna berarti lain ku amal teu dicaritakeun amal ieu mah ku rahmat mantap geus teu kudu salat teu kudu puasa jeung ka surga mah ku rahmat Allah teangan bae rahmat ngan rahmat Allah ayana di dinya di dinya jak Allah teh aing teh sambarangan nurunkeun rahmat atuh aya ke jelema tukang bobok tukang tarokna manya rahmat aing kakalayangan teu puguh cak Allah teh tapi engke aya jang dalil engke aya jelema di dunia na teh kitu naon ngaranna mabok di dunia na teh zina di dunia na judi di dunia na kos kitu bae tetep ku Gusti Allah langsung dikasorgakeun jang dalil engke jelema bertanya-tanya Gusti pan eta mah baheula aja kos kitu aing bae cak Allah makhluk aing sorga nu aing resep kanyana dikasorgakeun bae ku aing jalain ku amal ka sorga mah ku rahmat Allah ku deudeu Allah ku deudeu aing deudeu kanyana sanajan nyana di duniana tukang main bola asupkeun bae ku aing aya deui ke kiai wah hebat jasa udang-udang ge 2 bakul wah kudu murilit bisa ndogan kotok di dinya tapi engke dikanarakakeun ku Gusti Allah protes ke jelema Gusti pada titipan hebat jasa kiai mama abu ya kok dikanarakakeun guna aing bae naraka nu aing sia eta makhluk nu aing dikanarakakeun atuh ku aing ku adilna aing jalain ku amal sanajan nyana beramal bae aing tersep dikanarakakeun teh ku aing bae jang dalil engke aya tapi lamun diselidik-selidik ke diselidik horenganan aya bae tah latar belakangna horeng ibadah engke lamun diteliti mah si eta padahal mah tukang mabok padahal mah tukang maksiat tapi kok ka sorga selidik horeng aya amal anu pohara jasa nu Allah resepeun ieu ge selidik sadajan kiai tapi dikadarakakeun aya amal meureun jadi muyi nya tah ieu